Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload wih. Wargi-wargi Mang Dedi para baraya, Mang di mana biaya utama pisan maka para baraya magaduhan hanca ia carita jawara di kuburan karangan Kleksan. Ayeuna bersih bonungan bagian anu ke-28. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh hanca poe kamari bagian anu ke-27. Pedaran Mang Dedi kebegatuan jigina mangsana mekarkeun kaayaan alam pasosore di hiji patempatan khususna atuh ka kembar tilu harita tetepung jeung mati bodas oge banara kali kisaron teh alonya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita mangsa alam pasosore di hiji patempatan atawa di pileuweungan. Mangsa alam harita teh beuki sore bae. Manuk-manuk recet di sarada neangan sayang. Tonggere tereang di sarada mapaesan kaayaan alam harita. Breh di hiji memunggang pasir ayah jalma genepan. Di antarana nyatana si kembar tilu melati bodas banara di baturan ku hiji tangtungan aki-aki aduh hideung caketrek nyatana kisaron tela. Malah harita tina alias si cikal di pihak si kembar tilu cakakak siri bari jeung neuteub ka banara. Naon anjeun nanyakeun bikang? Nah anjeun ne babenena atau naon? No sababna ka karanyakeun ayeuna? Cek tina alias si cikal bari jeung siri semua anu ngoa. Atuh banara meuni keheuleuan ngadenge kekecapan kitu teh. Dan hanya kalwe teu bisa bergerak banara teh. Nan ukur bisa teh rengga peranju bari jeung narik napas anu panjang. Banon banara katara meuni burahay beureum nahan amarah. Parandene kitu pok banara harita. Untung gagabah ngabacot teh. Memang aing anu bakal bumela ka malati bodas. Adu ku anjeun geus ditandasa. Sok aku heula sing jujur. Saha adu ngabinasa malati bodas teh? Jawab. Cek banara berjeng toleh molotot lantaran nafsuna geus mimiti ngagugudug deui. Sedengkeun kakuatan teu boga. Atuh lumayan getihna anu kakara tenang teh jadi ngagolak deui sabab kepanasan ku rasa amarah. Dada banara karasa sesek. Kisaron kacida ngarasa melangna ka banara teh. Parandene kitu teu bisa ngahalangan kana paniatan banara. Maneh namah ngan taki-taki we bisi banara manggih cilaka. Sakitu geus rek modar teh masikeun galak. Lamun heueuh teh mah modarna ku aing. Rek naon anjeun? Sok jawab. Cek tina deui harita kalah beuki galak malah semu-semu anu ngahampas ka banara. Atuh puguh banara teh beuki keheuleuan bae. Panon molotot bari kakerot.
Lila kulila napas Banara jadi ngahegak. Samemeh bisa ngomong dinya angen Banara teh kerasa seueur telila. Gejlok utahkeun getih. Leng sirah Banara kerasa lieur. Koleang awak Banara jigarek rubuh. Iya, jelong atuh harita geap awak Banara ditewak ku Kisaron. Pok Kisaron ngomong ke Banara kitu galaunan. Gancang parentah pun mang. Aku mangakeun anu tiluhur teh. Keun kumang kedah dicacag atawa kedah dicangkalak. Sok. Cek Kisaron bari jeung molohok kada beungeut Banara nu pias koneas lir mayit. Tapi Banara can waka ngajawab. Sabab ambekanana reng hapranjung. Banara usaha sakuat tanaga sangkan dirina kuat nahan eta kanyeri. Sanggeus sadalila awakna karasa rada teteg deui. Reet ka Kisaron pok ngomong kitu ge laun meh-mehan teu kadenge. Sabar paman. Abdi can parat ngomong lantaran dada kaburu sesek tetempuan ranyai ka Aroneng. Ke heula paman. Abdi rek nanya heula ka tilu mangkeluk anu ngaku si kembar tilu. Cek Banara berjenggah hegak napasna teh jiga nu capek. Atuh Kisaron teh mending handeuleun. Lantaran geus teu sabar hayang geurang ngabelaan kanu jadi dunungan sasatna mah ka Banara teh. Tapi teu bisa gagabah ngayakeun tindakan. Lantaran Kisaron can nyahueun kalawan pasti naha mana anu disebut musuh. Jeung mana anu kasebut balag? Pok Kisaron ngajawab bangun anu kurang panuju. Ya mangga atuh. Adik itu mah. Ya. Mang nunggu parentah diujag. Sok. Bila terus deui nu tiluan teh. Kisaron harita berisot ngalesotkeun di awak Banara anu rada teteg. Jarig deug Banara limpang lalaunan ngadeuketan ka si kembar tilu. Pok harita ngomong meni ancar lair kawantu keur gering teh. Manusia awena. Non. Tilu kembar tilu harita teh memilikeun kating porongos pating polotot. Nyebut naon meh bareng. Pok deui atuh Banara nuruskeun hanca ngomongna. Anjeun teh sombong ka bina-bina. Tapi ulah boga sangkaan aing bakal sieun ku aranjeun. Lamun teh mah bener anjeun anu mateni. Kamalati bodas tantu anjeun bakal dipodaran ku aing. Tapi samemeh anjeun nganjang ka akhirat. Geura dongengkeun heula ka aing. Saha ngaran anjeun anu sabenerna? Ceuk Banara bari panon melong katina alias si cikal teh. Bibir Banara katara ngageter ari panon melohok bangun anu geus teu sabar. Atuh cekiki tina siri bangun nguaok ngajawab kelawan tetep we dibarengan ku rasa sombong. Tetela anjeun teh gedengnya jumago. Tapi pikeun ngahargaan kana wawanen anjeun nya. Ulah rek ngajawab pananya anjeun. Sok dekekeun sing tenget. Bisi salah denge, bisi torek. Lantaran anjeun mah tereh modar. Awak ngahayungkung kitu. Ngaran kulat teh ieu, heuy, ieu. Si kembar tilu murid utamana di Kalingking. Tah sakitu cukup. Jawabna tina beri jeung balik neuteub ka Banara. Manehna teu wani nyebutkeun ngaran saurang-saurangna. Ngan ukur nyebut si kembar tilu weh. Atuh Banara keheuleun. Tapi kulantaran amarahna geus ampir teu kawadahan srog maju salengkah. Pok Banara harita kembar tilu. Tadi nama aing teh hayang nyaho kana ngaran sia saurang-saurangna. Ngerah lamun modar aya tandana. Tapi kulantaran sia geus kaliwatan ti sombong. Aing teu hayang nyaho ka sia tiluan. Ayeuna mah sok geura bacakeun jampe modar. Anjeun tiluan bakal paragat nyawa poe ieu keneh. Saha nu rek modar teh? Aing tiluan atau sia? He dulur-dulur, ieu mangkluk teh lain antepeun ye. Sok maraju. Cek tina bari jeung maju deui salengkah. Srog-srog adi-adina nu katelah gina jeung mila oge maraju ngadeukeutan ka Banara. Tiluanana ting polotot ting perdengkreng ka Banara teh. Jiga nu hayang ngarekep. Jauh tanah ka langit. Gareulis tiluanana oge ngan hanya ka kalakuanana.
lantaran naon dididikna ku nini anu jahat. Si kembar tilu atuh ngayakeun tindakan saacana kitu malah ti bodas sunti dari cicing baik jadi kahudang amarahna. Tapi harita sakali imah bet keheuleun ka Banara teh lantaran tadi geus kasigeung hatena. Pedah rek nulungan ka Banara kalakah Malik teu suka. Ari ayeuna Banara arek nangtang gelut ka si kembar tilu. Ceuk pangrasa malati bodas alias Nyi Ratmini, Banara teh ngarebut musuhna. Jeung da deui Banara dianggap teu boga hak pikeun ngalawan si kembar tilu. Pikeun malospati alatan tidak maotna Nyi Ratmanah nu jadi dulurna. Da ceuk pikiran malati bodas Ratmini mah manehna anu wajib mulangkeun ka nyeri hate. Atuh srog malati bodas maju dua lengkah. Rep ngareret ka Banara pok ngomong rada kasar. Hei Banara, anjeun teu boga hak pikeun milu campurkan aya urusan. Monrek Lantaran ieu mah bagian kula. Hayo mundur. Cek melati bodas bengis pisan ka Banara teh sabab tadi keheul asa dicacampah. Panonna melotot ka Banara geus kitu kepepeuteyan Banara harita dicekal. Terus ditarik ka tukang atuh koloyong. Bu, Banara namru da pugu keur leuleus teh tanaga. Nempo kajadian sarupa kitu, da eta mah Kisaron menikah korot. Beungit anu hideung cakeutreuk kantara jadi geuneug. Ramo-ramo leungeun anu dipeureupeun kadenge pating traktek. Pok Kisaron ngomong ke Banara, sorana ngageter ngandung rasa amarah. Yang Banara, ayeuna mah geus waduh. Sok manggeura parentah. Manaheul anu kudu modal teh. Ceuk Kisaron bari jeung ngajireng nulak cangkeng. Atuh jung Banara nantung berjeng muringis. Terus mundur ralaunan pisan. Ganjang ku Kisaron dituturkeun. Sanggeus sada anggang pok Banara ngomong berjeng napas ngahegak lantaran dada kerasa deui meunikeun kasesek. Paman, si kembar tilu bereskeun bae. Ulah dilala. Lantaran sagarupana geus puguh. Tapi samebehna lumpuhkeun heula mojang anu sombong jeung Jumago. Ceuk Banara bari ngareret ka malati bodas nyatana Ratmini. Atuh malah dibodas meuli euceuy beungit tebakat ku amok. Tapi teu ngomong ngan ukur ngarahuh we narik napas panjang. Panon molohok ka Kisaron jiga anu nangtang Yuda. Ngadenge parentah di Banara kitu Kisaron meuni bungaheun. Ngeh siri geus kitu pok harita. Ayah, gampil juragan anomkeun. Pun mang sedang ngalaksanakeun eta parentah. Mangga atosan di sisi anom. Ceuk Kisaron bari jeung ngareret ka malati bodas Nyi Ratmini. Ari Banara teu ngomong deui terus we maksakeun maneh leumpang ngajauhan pakalangan. Sedengkeun si kembar tilu reret semu bingung. Tapi saurang ge eueuh nu ngomong. Pok Kisaron kadenge deui ngomong. Ya, Neng Malati gelis hanya kasomong. Pun mang bade munut kalidoan galih ti salira. Cobi nyamut heula bedogdah. Kumang bade diang ngababad. Dukut pamugi we nyang kersa ngamaparinkeun. Ceuk Kisaron setengah ngaheureyan atuh putih di malti bodas alias Nyi Ratmini. Nafsu haok nyarekan gal pisan. Dir anjing hudang ngajuru. Hei, tang berakhirang. Mantul babak ngabacut. Lamun anjing kami sok gerak terajang abah kami. Si Malati bodas mau mundur ku manusanu kumaha bae ge. Na dikira ngayak sieun ku manusa pantaranjeun. Eueuh we. Ceuk Malati bodas. Rewe sorana teh bari jeung sarepet kalugas bedog. Sedengkeun ai panon mah mureleng ka Kisaron. Ari Kisaron kalakah siri weh bari jeung ngalenggakan bangun teu malire kana omongan Malati bodas bieu. Tapi lain kitu ari pikir si kembar tilu mah. Barang ngadenge Malati bodas nyebut-nyebut ngarantang kurak hideung. Alah, uluh. Tiluan neting gurubung bari jeung ngomong aralah ulu. Pedah ngadenge kekecapan ngarantang kurak hideung teh. Bakatku kaget merenang. Terus silih reret jeung dulur-dulurna pating polohok. Tapi eueuh ai anu ngomong mah
Pok Kisaron ngomong kelawan tenang. Malaki Bodas. Anyan maboga biwir teh di kadalian. Ngomong yang dia juga kepeyuh sa tebak. Yah, lamun aing jadi parentah kudunungan majang bandara jangtu biwir anjeun teh disurilam wa burung dibebeken. Tapi dunungan aing sagadar marentah. Pikeun ngalumpuhkeun anjeun sok. Gerak caki-caki siah Malaki Bodas. Tadah pengawal sa aing. Cek Kisaron bari jeung melong ka Malati Bodas. Sameme sarea bisa nempok kena gerakan Kisaron sakilat aya sinar Bodas ngeblesak kana dirina Malati Bodas teh siap surilatle. Kisaron harita geus nangtung ajeg dina urutna tadi. Atuh Malati Bodas ngadadak awak kena kaku bakatku kaget. Panon celohok jika nukeun aku tenung. Lantaran leungeun karasa sing sireumeun teu puguh-puguh. Ari bedogna geus aya di leungeun Kisaron. Pok Malati Bodas ngomong jeroning hate. Astagfirullahaladzim. Ari ieu manusia naon? Bedog aing mendingan sakilat geus karabut. Beuh. Palang siang lain manusia ieu mah. Da eta beungeutna oge teu beda jeung tangkorak. Tapi piraku Kang Bandara bet bisa ngahiji jeung jurig. Ngetak bingung pikeun aing. Kudu kumaha lamun geus kieu aing. Cikeun tes nyerat Mini alias Malati Bodas bari jeung ngahulang. Tapi telila kitu najung Malati Bodas ngangkat beungeutna. Terus melong ka Kisaron pok ngomong gagahna keranan. Tangkorak kedeung. Aing teh sieun sarajan bedog aing geus karabut ku anjeun. Sok, gerak tarajang. Arek ngarah naonna? Cek Malati Bodas jiga nu heueuh wani. Padahal ari hate leutik nambah ngarasa risi jeung paur sok sieun manehna bobor karahayuan. Lantaran geus jelas-jelas eta aki-aki teh lain nawaneun manehna. Malah si kembar tilu oge meuni pating harulang bakatku kaget. Hampir teu percaya kana kagesitan Kisaron anu geus bisa ngarebut bedog Malati Bodas kalaban gancang nandingan angin. Malaki Bodas. Urang ngabobogo diri sorangan. Lantaran kula geus jaho. Hati anjeun teh geus marah-mirah tapi nah ai biwir bet kalah beki galak. Ulah kitu nyai. Mata cilaka eta. Nu wayar we hirup mah. Cek Kisaron bari jeung maju salengkah. Atuh puguh celi Malati Bodas meuni euceuy asa disebit bakat ku era jeung keheul. Kalawan telobat tadi tak keneh. Hajung atuh Malati Bodas luncat naraja ka Kisaron. Yuk. Coba tarang Kisaron tampiling. Tapi Kisaron kelakahnya kakak seri bangun adu bunga. Dasar budak peyuh di papatahan kalakaluy gaya nanaonan mencetan tarang kulam. Da aing ceriut jangan hayo nyingkah Malati lamun teu jurut nyaho sorangan. Cek Kisaron bari melong ka Malati Bodas. Tapi Malati Bodas lain awawe epes meer sakitu geus ampir keok teh kalah nambahan nafsuna. Serog masang kuda-kuda tegep nakadanan rakatek. Nusekeun tenaga di dampal sukuna anu katuhu. Jolat ngalingkah ka hareup salengkah. Yuk jebron tuur Kisaron ditajong sadar tanaga. Yuk. Ayah. Tapi Kisaron kelakah cakakak seri deui. Bari jeung beuki tarik serina teh. Sorana ting saleor minuhan eta tempat. Aweuhanana kalah bulak-balik mata geuman. Atuh puguh kaayaan lebah dinya di mata keusieun. Lantaran sidina Kisaron ngandung tenaga batin anu sanggup ngageterkeun hawa di sabeudeureuning eta tempat. Sakur-sakur nu kadenge bakal ngarasa lieur jeung ngalanjung. Kitu deui nu aya di dinya kaasup Malati Bodas jeung si kembar tilu. Opatanana ting purungkut bari jeung nyocokan liang cilik kutungtung curug. Sarerea rata-rata muringis nahan geteran sirina Kisaron. Tapi aneh, banara majiga teh ngarasana naon? Manehna mah jongjon we diuk bari jeung ngabandungan anu keur tarung. Sadengkeun Malati Bodas bekelila bekeripu. Tanaga batinna teh kuateun ngalawanan kakuatan sirina Kisaron. Nu akhirna Malati Bodas mundur ngajauhan pakalangan. Ari Kisaron nempo Malati Bodas mundur ka kara serina eureun. Jep. Kaayaan jadi sepi jempling.
sarerea narik napas panjang asa ludina. Sabab geus bisa muka deliang celi anu cocokan ku curug. Telila pok Kisaron nanya ka Malati Bodas. Gelis, Malati Bodas junungan kula marentah yang kan ngalumpukeun anjeun dah. Ayeuna kula rek nanya, harek nurut kana parentah hati kula. Atawa mending modal sok. Jawab sih jujur. Sama meh kula ambek. Cek Kisaron bari panon muralang ka Malati Bodas. Tapi edas anu tanyana kalah ngahulang deui. Ari rek ngalawan hatena geus leutik jeung sieun ka bina-bina. Lantaran geus yakin lain lawaneun-lawaneun manehna. Aedeuk nyerah erah lantaran geus rumasa camplak jeung kumawani. Nya nu akhirna Malati Bodas dengan ukur ngajajanteng berjeng ngahulang. Panon leutip atuh ka Kisaron nempo kayaan kitu Kisaron ngarti pok harita. Malati Bodas, kula teh sebenarnya mah jadu gelut ngelawan golongan orang mah. Lantaran baheula geus sumpah. Lain ku jalan-jalan ayeuna mah kula aya dina parentah junungan. Apakah eta sumpah teh dirempak pikeun ngalaksanakeun parentah tinu jadi junungan tah. Kuliah jarak itu lamun anjeun hayang salamet leuwih hade mundur. Cek Kisaron bari panon melong ka si Malati Bodas. Tapi Malati Bodas tetep teu ngajawab. Ngan suku we anu hideung ngalengkah muruk ka tukang lalaunan. Kalayan teu sadar Malati Bodas mundur ti pakalangan. Nu akhirna ngadeuketan ka banara anu kerediuk. Sedengkeun si kembar tilu meniting polohok. Lantaran kaget campur jeung heran, naon sababna Malati Bodas bet mundur. Padahal tadi masa kitu galakna geuningan. Telila pok tina ngomong ka adik-adina. Dina Mila, ieu gelagat kurang hade ye pikeun urang. Si tangkorak kideung lain lawanan urang. Urang kungsi di bejaan ku nini kalingking. Ngeunaan si tangkorak kideung, tak lantaran kitu jeung tibatan micinan tanaga tepuguh leuwih hade urang kabur wae. Yuk, tong loba catur. Jeung si Cika bari Jeng luncat ngajauhan pakalangan atuh jelung-jeleng dituturkeun ku adik-adina. Maksudna marek kabur ninggalkeun pakalangan. Tapi Kisaron leuwih gesit. Sakilat Kayak kabur hiap. Siong atuh harita kene oge. Kisaron luncat muru anu tiluan. Geus kapegat deui cileung beresat sele. Kisaron atuh hareupeun si kembar tilu atuh reg-reg. Tiluanana ngarandeg deui. Jung Kisaron atuh ngangkat dua lingeuna. Anak hiuk teh aya angin leutik nembang kana dada si kembar tilu. Geng! Keuna kana dada asa aya anu ngahalangan. Atuh kapaksa tiluanana mundur deui. Aya kana dua lengkahna. Pok harita Kisaron ngomong bangun gemes. Mana sia babelit. Hayang modal atawa hayang salamet. Sanaon-naon geus kabur sia. Apaan sia teh jagolin. Tapi naha sebet kitu. Kayak kuan teh. Cek Kisaron beri panon mureleng ka si kembar tilu. Tapi si kembar tilu teu aya nu ngajawab hiji ge. Tiluarna ampir bareng ngalugas bedog. Sarta kalawan teu dikomando deui jeleng. Jeleng. Laluncatan rajang ka Kisaron. Tilu bedog pating burijal karita. Rek narok tarang na Kisaron. Tapi Kisaron mah atuh tenang we. Sarta sakilat ngebutkeun dua dampalingeuna jiga anu gupaikeun. Yo. Gebu. Si kembar tilu ting galubrag ti beubeut kana taneuh. Horeja tudang deui maksudna mah deuk narajang cenah nu kadua kaluna. Tapi samemeh bagerak Kisaron geus nyerang deui ku gerak batin anu aneh. Ngan saukur ngajungdungkeun dampalingeun tapi si kembar tilu ting curali teragdag harita. Nempo si kembar tilu ting curadit Kisaron cakakak seuri bangun anu bunga. Tidak siap. Baralet. Pilaku setengan ukur boga modal sa gidugdik narajang ka kula. Jadi badan ko mamikin waktu cepungu leuwih hade ngajedog serta turut parentah ti kula. Cek Kisaron bari mureleng kanu tiluan.
Atuh daek teu daek si kembar tilu silih reret, tapi eueuh aya nu ngomong majikan nu bingung. Nu saterusna cara ricing we jiga munding anu menang nendok. Ari Kisaron teu ngomong deui koloyong ngadekitan deui ka Banara. Sanggeus tepi ret ka Malati Bodas anu gawe nanganangtu gigireun Banara. Pok Kisaron ngomong kalawan leuleuy. Nyai, Malati Bodas, kop dah ampihan di bedog teh. Tapi awas, pika hareupeun mah ulah sombong-sombong teuing hirup. Kula macara siaplah ka manusia nu sombong jeung jumago teh. Komo ini yang dibikang. Cek Kisaron bari sok bikin bedog ka Malati Bodas. Gap ku Malati Bodas ditampanan kalawan teu ngomong. Ngan edas pikiranna we nu kumalayang kana kajadian tadi dumatak sieun. Lamun sig manehna ditandasa ku Kisaron. Delila ret atuh Kisaron ngaret di kadununganana sasatna Banara. Pok ngomong hormat pisan bubuhan kadunungan. Ujang Banara, bisi ujang pada saran kene mangga gerak terus deui si kembar tilu teh. Ayeuna keur ngajar jog bari jeung nunggu aya tuh. Cek Kisaron bari jeung nunjuk ka kembar tilu anu ngajaranteng. Anu harita masih keneh keur ngajaranteng jiga nu bingung pilampaheun. Pok Banara harita. Memang abdi teu penasaran keneh paman. Hayu urang taros deui. Cek Banara ngomong sakitu geuni bangun capek. Jung nangtu ngalaunan terus ngalengkah ngadeukeutan ka si kembar tilu. Sanggeus tepi Pok Banara harita. Kembar tilu, kula hayang yakin pisan da saha nu mateni ka Malati Bodas teh. Anjeun atawa lain. Cek Banara bari melong katina. Atuh cek kikik tina siri bangun anu ngahina pisan. Babanyit burung, nageus nanya di masalah eta. Nah koin teu kadenge tadi. Apa anu modaran sirat mana teh aing jeung dulur aing anu duaan ieu. Jeung deui aing oge nyaho. No sababna sirat maneh ngaku-ngaku Malati Bodas. Eta teh ngan pikeun nipu wunggul. Sangkan teu bisa katewak ku nenek aing. Minimal Sedangkan bebeja ka ahli sirat warisna. mana teu nyahoeun. Ulah Yen si asal kembar tilu mah upload moal dulu. katipu ku ngaran anu palsu. Da buktina anu ngaran Malati Bodas mah kitu tuh. Paman, ayeuna mah beuki yakin omongan si kembar tilu teh lain heureuy. Podaran kabeh paman, abdi teu hayang nempo di beungeutna anu jiga bungau. Cek Banara bari jeung teu pelalep pisan. Mangal gitu kan. Contoh dilaksanakeun ayeuna keneh. Jawabna Kisaron ngomongna kitu teh awakna bari ngeblesat muru ka si kembar tilu. Sarta telila geus kadenge harita tilu jeritan anu pasusu-susul harita teh. Hiu ting kumahakeun ku Kisaron. Sora anu ting jareri tiluan sarta satuluyna mah tilu jalma teh ting gereblu grag-grag neban lemah. Sirahna ancur sarta awakna mandi getih. Eta kajadian teh lumangsung kacida pisan gancangna. Malah Banara jeung Malati Bodas oge teu nyarahueun. Ting dikumahakeun carana Kisaron maehan tilu kembar. Da samameh nyaho kana naon-naon anu dilakukeun ku Kisaron. Kisaron mah geus nangtung dewe gigireun Banara pok harita. Palentos beres. Anu Cek Kisaron bari ngusapan dampalengeun. Ayeuna mah ka Banara teh nyebutna teh Juragan Anom. Sadengkeun Banara barang ngadenge kitu. Can ngajawabna naon kelakah ngahulang we bari jeung molohok kana tilu bugang anu geus ngababatang jadi banusan. Si kembar tilu geus paragat nyawana kalawan sirahna ancur melikeun kabubuk. Keur kitu mah atuh Malati Bodas ngalengkah lalaunan ngadeuketan ka Banara. Terus ngajanteng bari jeung neuteup kana tilu layon. Sanggeus sadalila renghap Malati Bodas narik napas panjang. Pok ngomong sajeroning hatena. luar biasa. Aing hampir terpercaya. Pira ku aya gerakan manusia anu gancanan dengan angin. Nah benar gitu tadi teh. Jadi asa ngimpi aing teh. Jeung kedeung teu sate nyerat Mini alias Malati Bodas bari jeung ngusap beungeut. Sedangkeun pikeun Kisaron mah teu matak hese.
Dapugu bahlana oge sama meh dikubur ku genep jago kisaron tegis kawilang pangpunjulna tina perkara kagesitan mah. Manakomo ayeuna dapugu dikubur ge 20 tahun nilana. Tibatan ilmu nak ngurangan mah kalah nambahan 20 kalian bareto. Nu matak teu matak heran lamun aya kajadian kitu teh. Malah boro-boro ning si kembar tilu dalah si burak siluman oge teh kuateun ngaladenan pangawasana kisaron mah. Sadangkeun Jang Banara sanggeus nempo musuhna ting jaloprak. Banara mundur lalaunan ngajauhan kisaron. Pokna gerendeng lalaunan. Ratmana buah hate akang anu teu waleh jadi panjelekan berang jeung peuting. Kanyeri hate Nyai geus dibalas ku akang. Mudah-mudahan Nyai bisa tenang di alam kubur. Jeung deui akang moal poho kana janji, akang moal metik deui kembang melati anu kadua. Ceuk Banara harita. Bari terus ngaduakeun ka arwahna Nyi Ratmana. Selang sawatara waktu atuh Nyi Ratmini alias Malati Bodas kalawan ati-ati ngadiketan ka Banara. Hati letihna radas ting sereset ari jajantung ratu tutunggulan. Pipi anu lemes katara meuni euceuy nempo kitu kisaron ngarti gancang ngajauhan. Ngarumasakeun ka budak ngora meureun geek we. Kisaron mah giukna akar kai anu rada anggang ti Banara. Sadengkeun Nyi Ratmini alias Malati Bodas pok ngomong ngalaunan pisan. Sorana ge ngageter. Kang Banara, nah laras ieu teh Kang Banara anu ti Kalapanunggal. Ceuk Malati Bodas bari melong ka Banara. Kepeg. Banara ngarenjag bakat kuriwas asa kagebah. Ret kanunanya treup dua panon bantrok ser nu. Aya tenaga aneh anu ngagasrek kana hate. Renghap Banara teh narik napas panjang. Luk tungku deui beri jeung ngagarendeng jroning hate. Teu bisa kitu. Di dunya teh tetep ngan aya hiji anu ngaran Malati Bodas mah. Hampura akang teh Ratmana. Ceuk Banara bari jeung ngarahuh bangun capek. Ari Ratmini alias Malati Bodas beungeutna meuni euceuy ti koro lok-lokan rian cidu. Malah saterusna mah renghap ranjung jiga nu capek. Teu lilapok Banara ngajawab lalaunan, ngajawab pananya tadi ti Nyi Ratmini. Memang bener akang teh nu katelah mah Banara. Malahan mah bener pisan asa akang ti lembur Kalapanunggal. Lamun kitu mah anjeun teh Laras Kang Banara, abdi teh sadarekna Ratmana nya abdi pisan anu wasta Ratmini teh. Hapunten abdi teh Kang Banara. Ceuk Malati Bodas nyahwanan jika nu geus yakin yen Banara teh arek nanyakeun perkara eta. Atuh pugu Banara mending ngaranjung rek neutip kana beungeut Malati Bodas. Hate ting sereset jajantung Banara meuni ratu beuki rongkah. Geus sadari lapok Banara tumanya deui. Oh, janten ieu teh dulur kembar Nyi Ratmana teh ya. Laras pisan Kang Banara, abdi kalintang ngaraos bingahna. Parantul tepangkeun sareng salira Kang Banara di ieu tempat. Ceuk Nyi Ratmini alias Malati Bodas bari imut bangun kareueut. Renghap atuh Banara narik napas panjang. Malah pada ngadenge ngaran Ratmana disebut-sebut deui ge. Hate Banara ting sareset deui. Raheut hate anu geus ampir dipur asaka upahan deui. Cikeneh Banara teh moal aya deui cenah. Ratmana anu kadua kabuktianna mah dasar lalaki. Cikeneh ngomong kitu ayeuna ningali nu anyar antol deui we. Kalawan teu sadar Cipanon ngalembereh terus ragrag meneting gurilap. Banara ngadadak jadi epes meer. Teu beda jika budak leutik anu pundungan. Cikene ngedalkeun janji kitu ka almarhumah Nyi Ratmana. Ayeuna mah disusut deui Cipanon teh. Ari Malati Bodas alias Nyi Ratmini nempo Banara kitu teh asa boga kasalahan gede. Pok ngomong deui laleb nakranan. Hapunten Kang Banara, abdi parantos ngahudangkeun deui ka sadia akang.
Abi parantos terang kana kasagarupina ngeunaan akang sareng pun Ratmana sakali hapunten Kang Banara. Cek Malati bodas alias Ratmini bari jeung reng hapranjung. Manehna ngarasa kaduhung geus kumawani ngomong kitu. Tapi lain deui pikeun Banara mah da lain kitu. Manehna memang ngarasa kasuat-suat deui, tapi lain akibat tina tepungna jeung Ratmini. Tapi bet asa perih kana ati pedah manehna can kusi mulang tarima kanu jadi buah hate anu geus loba jasana. Sedengkeun anu mulangkeun kanyerina kan si kembar tilu sasat kuleungeun batur deui da puguh atuh ngandalkeun kisaron lantaran pan manehna boro-boro ning kuat gelut dalah nang tungge kacida pisan ripuhna. Dumasar kana hal eta pok Banara harita teh. Anjeun mah teu salah Malati. Kuring mah lain sedih pedah ngadenge ngaran Ratmana. Tapi sedih beda teu bisa mulang tarima ka manehna anu geus loba jasana ka kuring. Cek Banara beri jeung ngaret-deet ka Nyi Ratmini. Atuh Nyi Ratmini alias Malati bodas mah unggut-unggutan. Malah lila-kulila Malati bodas sadar lamun terus-terusan ngomongkeun anu kitu jigana moal aya tungtungna. Dumasar kana eta pok Malati bodas ngaharewos ka Banara. Kahartos Kang Banara. Sabeos perkawis eta mah ulah diteraskeun deui. Cag, ieu carita urang tunda insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua made dibades neruskeun ieu carita. Ujung kantun sana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.